motor atau dipakainya? Kemana? Bapak pada iya. Hmm. Sugan ayah ini kan. Di teangan bel. Gimana beh? Aing ngahajan neangan mana? Ayah urusan tak kumaha? Iya, aing teh ya. Aing rek meuli embe. Tah aing tapi nu jalu. Anu mejehna lah. Ukuran iya. Nya kira-kira eta harga pasaran sabaraha? Harga pasaran. Basa keur ti heula mah kana 3 jutaan. Dulu anjing mahal-mahal teuing. Nu sedeng we nu rada leutik. Tangan anu janu leutik harga pasaran sabaraha kira-kira? Tapi iya sih kumaha model lamun anu tina stainless mah gua kana 4 juta leuwih lah. Model. Heeh. Ai doma jeung stainless hubunganna naon? Henteu, kan cek di dinya teh cenah harga pasaran sabaraha apanya? Atunya cek urang teh sakitu tah sekitar antara aing mah rek meuli domba nu rada leutik jalu harga pasaranna sabaraha? Kan ku kuring geus dijelaskeun dieu. Bade mah sekitar 3 jutaan. Mahal ya. Kemungkinan meureun ayeuna mah bawa kana 4 juta leuwih lah. Mahal. Komo tina stainless mah awet soalnya. Aing bingung. Domba kana stainless naon hubunganna? Henteu, ari sabenerna di dinya rek meuli naon. Meuli domba. Tapi kudu ditanyakeun geuning harga pasaran. Harga pasaran sabaraha domba? Anu puguhna ieu ente. Rek meuli domba apa rek meuli pasaran? Meuli domba anu leutik. Tapi geuning ditanyakeun harga pasaran. Apal pasaran? Ari pasaran teh ye padagi ngagotong mayit. Sudah ini ada pikir-pikirnya. Bener teu? Ari kutan?